Nah, ono palang merah. Merah. Ternyata udah ambil aya almas anyar namanya teh. Dietakeun di jieun eta tapi da teu puguh meureun kudu boga modal. Jadi boga armas mah dia jakil boga bos. Bener nu di dieu teh. Kudu anggar we da ormas ge. Keur mah kudu urang kudu nyaho jeung wawuh jeung bangsa jenderal-jenderal misalkan. Jeung leuwih kudu loba. Nya. Aya duit mah teh sarajeng hayangna. Batur ge mungun diatur kuno kudu ka duit nya. Dan anu kan riungan-riungan misalkan rapat-rapat kudu aya makan catering. Yang dahar di ieu mah eta dahar anu jangka sokan-sokan kekuatan seberapa bulan. Anu ayeuna keur ieu. Pokoknya anggaran ieu we mun kapakean we tanya. 400 triliun. Kekuatanana itu nya teh. Lamun